ngaji makrifat mah kudu nyaho salahna diri balik teh careurik. Lamun balik jadi Firaun aing panggulana ka surga eta mah lain ngaji makrifat gitu. Tahu diri aka ceurik balik nu asa geus hebat. Tak aya kiai nu datang jangan abdi teh bari teh mah geus yakin kana ilmu sorangan. Nah geus ngaji ka ajengan mah jadi ragu-ragu deui. Jadi ragu-ragu asa geus hebat bari teh. Mata ngahaja ngaji teh sok perengbong ka luhur, ka ciro, nepi ka lieur nu ngaji teh. Disebut abdi jama tukang ngalilieur batur. Padahal kitu teh ngarah sadar. Kadi asa kamari asa pinter ari geus dibawa ka jero mah aduh aing geuning teu nyaho. Akang teh jadi hayang ngaji. Urang Garut aya di dieu. Mal ditah ngacung cicing da moal ditanya. Mimiti ngaos ka Garut di pesantren. Alumnus Cikole. Bareng ngaos ngabas rejaban. Dor teh ngabas rejaban. Tadi dinding kelir mangkaning ka karang ngaji ngap-ngap jam teh. Pan ari nu tara teu leumah pan sama tuur teh jero nyebutna teh. Beda jeung tim SAR 2 meter tina sirah teh deet nyebutna teh tukang teuleum sia teh. Ya ngaji tuman ngayapak di dieu teh da. Tar teuleum-teuleum ka hadrat Allah ngajina ganjaran di dieu gitu. Itu matak teu nyaho hakikat ibadah teh. Ibadah 70 tahun teu nyaho kejerona ibadah. Teu apal kejeroan ibadah teu. Matak ngaji teh dor. Terus katingali jalma teh aya nu baeud. Aya nu pias. Cak abdi lamun ngaji jauh tingmu. Hayang katingali rarai akang teh katingali. Dan nu ngarti jeung nu henteu mah beda akang atuh katingali. Lamun ngaos abdi 20 meter kali itu asa jadi tongtonan teu lila ngaji. Tak lamun hayang teu lila ngaji abdi sing jarauh jamaah. Da mau ngaji jauh di jamaah teu kaciri. Kajentiluan aya hareupeun maka tingali ngartieun teu. Kira-kira ngartieun tuluy kajerokeun deui. Kira-kira geus ngap-ngapan. Pias ieu mah. Ulah jero ting euy karunya teh. Tah kitu kan. Dor teh ngaji Kang. Katingali geus beda-beda. Kagok dalin teu ngarti abdi ditanya we, Kang lieur henteu ieu ngaji teh? Lieur. Ngahaja sina lieur cing teh ku abdi. Sugan ari geus lieur, ari lieur teh teu ngarti le. Isukan sugan we hayang kalitihad. Ayeuna mah rea teh anu 3 ka dieu da lieur cenah. Tak kitu ngahaja mentak abdi sok ngalilieur sakapeung. Ulah ngarasa pinter. Jadi hayang belajar